Alah, kemarana cenah itikot ka jararambling kieu eueuh balad-balad kemarana cenah ye euy. Aduh aing mah euy kemarana sararapi kieu ieu teh. Alah biasana sok aya nu ngalewat ka dieu jelema meni eueuh di acan. Yah, tungguan di dieu Dah geuningan si goblok rek datang. Hah, kaneng keur pararusing ieu aing teh. Nah, sia teh datang-datang teh amek-amekan. Muru ku sunu kitu eta. Sungut meni jamadun kunaon sia. Aing teh ieu keur pararusing belagu. Parusing kunaon sia teh? Pokona mah parusing. TV di imah teu bisa disetel. Aing hayang meuli STB teu boga duit. Naon? Hayang meuli STB teu boga duit. Aisyah hayang meuli STB. Meuli we goblok atuh. Ieu aing aya 10.000 goceng sewang jeung aing. Sok, sia goceng aing goceng. Naon sia? Heueuh STB. Naon kitu sia STB teh? Kaneun lain STB teh anu siga es cendol, es dawet geuning nu kitu. Lain belagu. Aduh, asugan aing teh nyaho sia teh. Da daun gitu Aisyah STB teh. Yuh, STB teh singkatan Daun singkatanana seblak tulang biedah. si anjing mah ngeureuykeun. Naon atuh belagu ka STB teh? Teu apal bener sia. Teu apal mentak nanyakeun oge. Yuh, STB teh alat paragi neangan saluran TV. Jadi ayeuna nama TV mun teu make STB moal bisa lalajo TV. Nah kitu. Pan peraturan anyar ayeuna teh kudu make STB sia teh. Maneh geus meuli? Heuh eta teh acan. Can meuli aing teh goblok duit. Duit di mana keur meuli STB? Emang mahal kitu STB hargana? Yuh, kamari aing nanyakeun ka tukang STB. Nanyakeun harga teh aya nu 250.000, aya anu 300. Sok bayangkeun ku sia. Mahal da sakitu teh. Dah geuning mahal-mahal teh sugan aing meunang 10.000. Barolah 10.000. Ditawar ge 150 demikeun. Jadi kumaha atuh pantesan TV aing di imah teu bisa disetel. Teteh kudu make STB belagung. Pancek aing naon kudu make STB. Maneh geus meuli? Acan. Rek meuli. Teuing. Keur mah pararusing aing teh goblok duit. Keur mah lieur aing teh diudag-udag gunung nagih. Ayeuna diudag-udag ku STB. Alah, pantesan atunya euy TV aing hanas dibawa ka tukang servis. Cikeun teh nah eta TV aing eueuh gambaran wae, sing horeng kudu meuli STB. Kira hasil aing rek meuli. Teuing jeung aing mah mun boga duit ge mikir heula sia teh. Harga STB teh mahal sakarungeun beas. Bagi aing mah 300.000 teh yeuh mahal. Mahal 300.000 teh. Ari anu balareunghar mah moal karasaeun duit sakitu teh 300.000 teh. Da babari meureun neangan duitna. Ari aing nepikeun ka ti susuk ti dungdung beurang peuting. Neangan 300.000 teh hese. Menang ku menangna daripada dibelikeun STB mending dibelikeun beas. Soalnya aing mah sakarungeun. Dibanding 300.000 teh beas nu alus, beas nu hade. Sok bayangkeun ku sia. Ya euy. Sik atuh tulungan itu kumaha TV teh salah sahiji hiburan. Ayeuna kudu make STB karunya kanu teu boga. Karunya ka jalma leutik model urang mah geuning aduh meuni ripuh. Ieu lagi harga 300.000. Nu bareunghar moal karasaeun.
Nu dilaluhur moal karasaeun aing mah daripuh 300.000 teh atuh. Neangan ka mana ngiem eueuh nu mere. Aya ku ayeuna nu ngiem teu bisa keur mayar. Sok bayangkeun geus sia. Ya nama ke jeung kudu diganti kitu STB atuh. Geus bisa siga biasa aman mah naon-naon. Heeh. Coba aya nu na berita ge aya nu ngabaladug di STB teh. Naonana Heuh STB na ngabaledug. ngabaladug sia teh. Atuh komo kitu aing sieun nya mahal nya. Ngabaledug kumaha teh? Heeh, nu matak. Bingung ongkoh sieun ongkoh. Mikiran eta STB. Aduh, di imah sapeutingnya dijempling maneh we eueuh hiburan. Jabanding Persib geus main enak teh. Teu kalalajoan da. TV-na teu bisa disetel eueuhan. Gamar sireum we hungkul keur demo. Naon gambar sirup? Harunyak. Aing kumaha atuh pantesan TV aing teh euy. Aduh, kacau. Alah aing mah kumaha ieu teh. Sok bayangkeun ku maneh. Bayangkeun ku maneh. Bayangkeun naon? Maneh boga duit 300.000. Rek maneh rek meuli STB. Tapi di dapur sia beas eueuh. Rek milih mana maneh? Ya rek milih beas aing mah sia lapar rek ngadahar STB. Bagi aing mah 300.000 teh gede. Ieuh. Mikir heula sugan we atuh. Menang bantuan STB tapi nu alus, anu berkualitas, anu aman moal ngabaladug. Loba ka eta dina berita ngabaladug STB di nu sosmed oge geuning. Nah habis yang ngabaladug kitu Kapal. Ayeuna mah TV jadi teu bisa disetel, sok bayangkeun ku sia. Hiburan hiji-hijina teh TV keur mah aing HP teu gablek. Dar ayeuna TV teu bisa disetel. Rek naon atuh hiburan rakyat leutik teh? Sok bayangkeun. Keur mah neangan duit hese zaman ayeuna, neangan gawe kaitu ka dieu hese. Dar ayeuna hiup tempat hiburan hiji-hijina TV dipersulit deui. Atuh meureun bikin namah mayar listrik teh mah ke STB mah. atuh pasti da nyolong sarua. Aduh, STB. Nah, perasaan di tahun 2020 ka dieu asa beuki lieur tiap tahun teh aya we anu diteangan. Nu diteangan kumaha sia maksudna? Sok 2020 jelema kukurilingan pada neangan masker. Beres 2020 ka 2021 rariweuh deui kabeh jalma neangan tempat vaksin. Beres 2021 ayeuna 2022 rariweuh deui jalma neangan STB. Tah engke 2023 neangan naon ga riweuhna? Neangan tutut meureun ke mah. Naha tutut? Geus naon deui atuh? 2020 masker. 2021 tempat vaksin. 2022 STB. Dah. 2023 tutut meureun. Geus sagala macam. Geus rupa-rupa we. Gusti bagi urang mah rakyat leutik teh asa kagencet kieu teh. Ai saripuh neangan duit hese, neangan gawe hese, bebeulieun loba beuki mahal sagarupa geuning. Neangan duit hese, aduh ampun, ieu enak mikiran STB. Aya ge kitang ku ayana duit moal dibelikeun STB. Rek dibelikeun beas sakarungeun, puguh mah sabulaneun leuwih. Da lapar mah anger meureun ngejo sia teh. Lapar mah anger kudu nyangu. Sugan lapar siang letakan STB. Coba henteu nya trumeueuh. Marukana kitu kan wae. Ngadua we urang mah.
sing kabeli sing aya duitna sing aya rezekina sing aya milikna kitu tuh saya ulah bingung-bingung. Heeh, aing ngadoa mah alhamdulillah unggal poe ngan candi ijabah. Mugi kahareupna ya Allah kenging rezeki anu teu disangka-sangka abdi teh, anu rezeki anu teu duga-duga, kangge kabutuhan kaperyogian abdi, kahidupan abdi, sagala rupa anu ku abdi diperyogikeun teh sing diijabah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingung da geuningan geus kieu mah eueuh nunolongan. Sok Terus kumaha atuh sada TV di imah ngajogrog we geus sababaraha minggu di imah. lain jual aduh Dijual ka saha? Saha nu meuli na batur oge debatan meuli TV na mending meuli STB puguh deui. Kamari ge ditawar karongsokan ditawar 20.000. Nanaonan mahalan keneh rokok jeung TV ge. tuluy kumaha atuh si STB tadi naon teu kabeuli mah sia teh TV rek dikumahakeun Ku aing mah rek direnovasi pokona mah TV. renovasi kumaha Rek dijieunkeun akuarium. Rek dipelakan cupang ku aing mah puguh deui. Balik gawe neuleuh cupang, balik gawe neuleuh cupang puguh eueuh iklanan. ya heueuh goblok atuh da akuarium sia teh Heeh. Da STB mah bingung aduh. ayeuna rek ka mana maneh Rek neangan duit aing di kaitu ka dieu rek nyaman duit. ke STB Lain. Keur beas. Tuh, aing mah keur meuli beas ge. Bingung neangan ieu man. Komo meuli STB. Segala rupa teh. STB teh lain singkatan Heeh. Apal maneh singkatanana? apal Naon? Sekolah Tamat Belagug Anger STBA belagug tah mah. anggap atuh STB sia teh Marukana sia teh. Marukana sia naon STB teh? ai sugan aing teh mimiti teh STB teh hakaneun sia teh siga es cendol es dawat nu kitu geuning Lain sia teh. Aduh, kumaha ieu zaman kiwari teh aduh asa bararingung asa pararusing kieu zaman ayeuna teh. Kumaha ieu teh? Cik tulungan atuh nu balaleunghar. Sing nyararaah kanu teu baroga teh tulungan. Sing rajin sedekah da moal sangsara ku sedekah mah tuh. Ngabagi ka rakyat leutik teh. Anu sangsara teh model urang-urang mah aduh 300.000 teh gede eta teh 3 kalieun gawe 3 poeun gawe teh sampai 100 gawe naon sia gawe bangunan aing bangunan di mana di mana anu nitah bisa naon mah tukang kenek aing mah tukang mah geus mahal aing mah naonna kenek nu penting mah menang duit keur dahar siapa poe tak eta nu jahat mah dahar sia teh beuteung kosong mah moal bisa dikumaha adon ripuh nu aya jangar hulu teu disan kayo mah sia kata yang bener wes aya mah ngadoa wes sing aya milikna sing meunang rezeki anu teu disangka-sangka anu teu diduga-duga teh geuning di mana we milik mah nya kitu tah mugia sing atuh aya nu ngabagi set top box gratis alus kualitas SNI nyaman anu teu boga anu teu kabeuli sok bawa tah sugan we atuh aya nu kitu anu haat anu bageur nya mugia didoakeun anu niatna bener nu niatna hayang ngebagi sing dibabarikeun deui rezekina sing dipanjang umurkeun sing buru-buru bagikeun eta STB na lamun rek kabagi mah da sigana moal kabeuli dewek mah STB dah sudah ulah kitu lah pesimis kitu optimis teh kada teu gablok duit atuh sugane atuh kahareupna sia teh meunang rezeki nu teu disangka-sangka teh nu teu diduga-duga aduh aing mah Gusti ka mana ayeuna naon nya rek ka mana ayeuna tadi nama rek nyalse di dia aing teh rek cicing aing ngadenge kitu mah tuh
naon kudu non TV nya kudu meuli STB teh meureun aing teh kudu ka tukang servis ngagubung TV da percuma nu di servis ge STB na teh eueuh mah moal bisa nyetel. Heeh. Lain tatanya heula atuh sagarupa ge. Main surpas servis kecuali mun di servis jadi akuarium TV-na. Isian ku sia cupang, isian ku sia lauk emas. Aman mulai iklanan. Ah, pusing aing geus saek neangan duit heula ayeuna mah pusing ah. Rek milu maneh. Mana? Neangan duit. Juk we sia ka itu. Aduh, aing mah ayo lieur aduh. Aduh, ampun karek apal aing euy. Pantesan atuh TV di imah teu bisa disetel sing horeng teh kudu make etan bieu STB. Geus biasa TV tabung teh ayeuna kudu make STB. Aduh, nu kabeuli geunah nu loba duit anu beunghar aya model urang-urang mah bener si botak tadi. Rakyat leutik mah tong browning beli STB harga 300.000. Keur beas oge geus ngak-ngakan. Ayeuna mikiran STB. Aduh, 300.000 teh duit gede bagi urang mah euy dah. Keun bae ayeuna mah tong maraksakeun. Aya rezeki meuli, eueuh mah tong dibeuli. Heeh. Sugan aya rezekina kangge kanucan KPSR STB, sing aya milikna sing aya rezekina sing KPSR sing ti mana we milik we ya. Ayeuna mah ngadoa ka pangeran geus kumaha teu bisa dikumaha geus peraturan kitu mah meureun moal bisa ditolak. Ya, sakitu meureun ah. Hayu ah. Urang neangan STB. Aya.